Muhammad. Jadi makna memperingati nu hiji naon? Aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget. Jawabanana supaya tambah kekuatan iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad, bahwa taya di Nabi taya di Rasul sabak dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, sabab Allah tenurunkeun deui syariat sabak dan Nabi Muhammad. Sadayana syariat para nabi, para rasul Allah terakhir disampurnakeun ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, penata acara nu geus kuring dipihormat, wabil khusus ka operator sound system ehona di kirangan di kirangan. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Masjid Jami Nurul Bayan, keluarga besar masyarakat Blok Salamanggu, Desa Maja Selatan, anu dimotori ku para kaula muda nu aya di Salamanggu, kalawan bantuan, dorongan, doa, dukungan, motivasi ti para kesepuhan, oge dibarengan ku segala rupa pengorbanan. Anu korban ku harta, anu korban ku tanaga, anu korban ku pikiran, sehingga hakikatna izin Allah nangtoskeun dina wengi ieu urang tiasa ngagungkeun mieling kana diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sagala rupi pengorbanan urang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh sampeureun di poe kiamah nu insyaallah bakal ditukerkeun sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Rizkina, ekonomina, usahana urang dieu sing langkung dibarokahkeun kanggo bekel ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Makana pantes ku Nabi dipiwarang milarian dunia jang bekel ibadah. Kasbul halali wajibun, neangan duit tina jalan halal teh wajib kanggo bekel ibadah. Da teh jauh ti biaya ai kikieuan teh. Nepi ka satahun ya panitia kukurilingan mau proposal. Geus ka selecak dibanting ka ditu ka dieu. Alhamdulillah. Da urang mah jujur teu munafik, butuh kudu doa. Duit. Teuing anyang hareupan awewe dina sirah tenakan duit dina sirahna teh. Butuh kudu duit. Doa butuh, duit butuh, leres teh butuh kudu duit jang bekel ibadah. Pan aya cara oge eceuk ge nu kuli macul misalkan di sawah batur panas panon poe teh dirasa, pan eta teh syariatna keur neangan duit jang bekel ibadah. Aya nu salakina ngojek berang peuting banting tulang ngakut penumpang ka ditu ka dieu tiris panas teh dirasa, syariatna eta keur neangan duit jang bekel ibadah. Kuring ninggalkeun keluarga unggal peuting ka kalayangan mapai lemur batur, pan ieu ge syariat keur neangan ridho Allah. Astagfirullahaladzim, sia teh karake papanggih geus mitnah. Ih, urang dieu mah karari itu.
keur neangan duit ongkoh atuh geus kapalang dipitnah aja nama supaya kuring di dia ngaji menang amal astagfirullahaladzim ya karena duit deui wae engke kuring balik ti dia mawa doa tersangka orang dia subhanallah butuh orang kudu diajang bakal ibadah atulah mun teu diwajibkeun neangan duit moal bisa nyeun masjid keren model kieu leres teu atau moal ngayakeun moal bisa ngayakeun syariat Islam ibu ge moal bisa nutupan aurat pan eta nu dipake nutupan teh make duit meulina leres tolabul halali wajibun tolabul halali faridatun ba'da faridah neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib jang migawe wajib gitu neangan duit teh sabada migawe wajib jeung jang migawe wajib ulah gara-gara oh neangan duit ge wajib salat ditinggal-tinggalkeun salah kaprah justru urang melelean dunia jang bekal ibadah da urang ge bisa nasib ka Mekah umroh haji pan syariatna doa heula karak duit dapir aku lempang ke Mekah sok hayang nyasar di laut mudah-mudahan sing digarampangkeun rezekina sadayana kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para kesepuhan, guru-guru sim kuring nu sami nampa hadir di haflah mubarakah bil khusus kertanapun Bapak ti harga lingga alhamdulillah tiasa hadir. Subhanallah urang nu ngora kudu kamotivasi abah tos sepuh terus hadir alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi motivasi jang urang nu ngarora ya. Ya urang sing giat talab ilmu. Doakeun ya para ulama, para kesepuhan sing diparanjangkeun yuswana, sing ditambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rezekina, tambi-tambi istrina. Teu kudu riweuh, teu kudu antara ya dan tidak. Ya amin tidak ngajedog. Itu nini geus calangap rek amin teh jadi kunaon eta? Meni kagok geus atuh tinggal min. Ya pamegat sadayana satuju? Satuju. Ibu-ibu satuju? Pasti gampang teu kudu riweuh. Keun anu terakhir ulah waka. Daripada kuring turun ceramah dicekek nini. Nu penting para ulama, para kiai, para asatid, para anjang yuswa sehat wal afiat, berkah ilmuna, berkah rezekina, dipaparinan turunan-turunan saroleh solehah anu mampu neraskeun perjuangan-perjuanganna amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus ka aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tipain mangga urang sami-sami manjatkeun biji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wasalam kaulujengan boga tetep salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana. Habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para dzurriyyah-dzurriyyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atau tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh hapunten kalangkung pun lanceuk anu ti kawali tadi nembe pisan lungsur tina panggung dengan suara emasnya kori kita, kebanggaan kita. Kyai Haji Abdul Aziz, mudah-mudahan segala rupi cita-cita sing dikabul. Anjeunna keur ngabangun pesantren tahfidz Quran sing diijabah ku Allah, sing digampangkeun rezekina amin. Doakeun kori subhanallah suara emasnya dilantunkan. Ibu hoyong teu gaduh putra suarana kitu. Di pasantrenkeun teu. Rek jadi di mana? Yang budak bisa kori pasantren henteu, jadi di pos ronda. Pasantrenkeun. Hayang boga budak bisa ibadah. Osok dididik ku indung bapana. Rada erang ngajawabna ge. Boro-boro ngadidik anakna indung bapana ge teu beuki. Majelis taklim gigireun imah pura-pura teu ngadenge. Aya nu kitu di dieu. Tuh kan aya jelas di dieu mimitina puguh. Tapi sanes ibu-ibu, bapak-bapak, ya mau ibu-ibu makana pengajian mah masya Allah di mana-mana paling kompak. Jujur, lain muji hareupeunana Pak. Tak kuring lamun ngeureun pengajian di Cikampek tara loba ngondang lalaki tara olok undangan. Disebarkeun 500 ka bapak-bapak nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Nu 4 sare, nu hiji batuk. Mending ngondang ibu-ibu.
tolok undangan ibu-ibu mah cukup 5 undangan ke 5 majelis taklim ibu-ibu nu datang 500 hebatna ibu-ibu tah ngan olok kejo eta panyakitna awewe teh tekop diasongan kue saseak songan ranginang tetetetetet jeung piringna leungit mun nyuguhan bapak-bapak awet oh di lebet bumi tadi arah awet cau ge awet bapak-bapak mah kararieut modus nempo batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok geura kodokna calanana aya cau cicing nini kos nu ngarti wae cicing ya Allah ya Rabbana tak mudah-mudahan sing paranjang yuswa ibu-ibu amin ya gerakan pengajian ibu-ibu jeung eueuh kacape ibu-ibu mah isuk-isuk aya minggonan hadir badalohor aya pengajian datang ibu-ibu tah peuting hadir deui eueuh kacape komo nu pangajian isuk-isuk geura ibu-ibu masyaallah padahal di imah loba pagawean rela ninggalkeun pagawean rek ngaji heula keun nyeuseum mangke balik ngaji aya nu kitu nya tuh bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pengajian mamawas seusehan oh aya rek nyeuseum kiai ya hebatna ibu-ibu jeung loba variasina ngaji ibu-ibu mantak tangga tarang-urangan pinuh wae atuh arisan aya ngiriditkeun kolor tiung aya nepi ka seragam geus 3 mulut can lunas-lunas aya nu kitu hebat ibu-ibu mah mantak balik ngaji lain setor ilmu ka salaki lain setor bayareun doakeun sing berkah amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Oh biasanya aya tema geuning eueuh ieu mah. Gambar lampu geus sakitu. Ya panitia satahun persiapan bisa teh nyetak lampu we sakitu. Ciga tuh foto aing di dinya. Sakieu ge aya sia. Sia nyumbang henteu sia. Bisa nama hido nyalahkeun. Biasana kuring ceramah tablik aku tema foto ai biasana. Ai di dieu mah teu biasa. Keun bae. Foto lampu we deuleu ta eta teh. Aya sanu rek maca di ditu di jero. Di dieu jeblak. Geus tah teu kudu dibahas geus tong dipinahkeun. Cenah nungguan masjid we eta tema di ditu. Hadirin hadirat rahimakumullah, heuda aya we bahaseun teh atuh da. Urang teh ya teh keur memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ieu kalimat memperingati dicacandak bae setiap acara hari besar Islam memperingati dina bulan Rabiul Awal urang memperingati astagfirullahaladzim dina Rabiul Awal urang memperingati Maulid Nabi dina bulan Muharram memperingati tahun baru Islam, Ramadan memperingati puasa. Ai puasa lain diperingati di pigawe. Memperingati nuzulul Quran. Bulan Rajab memperingati Isra Mi'raj. Ngan eta memperingati dicacandak bae. Ieu ge memperingati. Berarti Asep kalimat memperingati satu kalimat yang punya makna spesial. Betul. Punya makna yang begitu hebat leres. Naon Asep makna memperingati hiji makna memperingati aya nu diinget-inget 2 makna memperingati aya nu diingetan 3 makna memperingati aya nu boga ingetan ya beda-beda maknana hiji makna memperingati aya nu diinget-inget saha nu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad enak kan lamun di dia panitia ngadamel huruf Allah jeung Nabi Muhammad ningali lagi jadi ibadah nya engke mah biasakeun nya ameh aya bahaseun ngeunah nunjukna memperingati lampu gak cicing syah bisa nyalahkeun wae memperingati diisrakeun Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi makna memperingati nu hiji naon aya nu diinget-inget saha nu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget jawabanana supaya tambah kekuatan iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad bahwa taya deui Nabi taya deui Rasul sabada Nabi Muhammad
Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, sabab Allah tenurunkan dari syariat sabak dan Nabi Muhammad. Sadayana syariat para nabi, para rasul Allah terakhir disampurnakan ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Kullu syariatin mansukhatun bi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul Allah terakhir disampurnakan ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Sing yakin, sing kuat keimanan patekadan, ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ulah gampang dibibit aku dunia ku pagawean, make kudu milu percaya aya deui nabi sabada Nabi Muhammad. Maaf, harga mati, tidak ada tawar menawar. Nabi Muhammad nabi terakhir. Titik segede kalapa. Protes babetkeun titikna. Yakin? Setuju? Setuju bahwa Nabi Muhammad teh nabi terakhir. Iya fungsina peringatan teh supaya kuat iman urang. Nu kadua, nah asep nabi kudu diinget-inget. Jawaban nu kadua supaya tambah kekuatan cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad teh hiji-hijina jalmi anu paling moal aya nu mampu ngaruntuhkeun kamuliaan nabi saurang oge. Sabab kamuliaan nabi langsung dijaga ku Allah Subhanahu. Satekah polah jelema nu anti Islam hayang ngancurkeun nama baik Rasulullah moal berhasil sok sanajan berbagai macam cara diayakeun. Aya baheula di Perancis ngayakeun perlombaan ngagambar Nabi Muhammad, ngagambar kartun. Nabi digambar cemen, Pak. Tujuanna naon? Hayang ngahina Nabi, moal mantak ngaruntuhkeun kamuliaan Nabi, moal mantak ngurangan kana kamuliaan Nabi. Sabab kamuliaan Nabi langsung dijaga ku Gusti Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan Syekh Ja'far Al-Barjanji ngabadikeun di tukilanana, hafizal ilahu karamatan aba'ahul amjada sauna li ismihi tarakus sifang hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi saratul saranurun nubawati fi asariri gurarihimul bahiyah wa badra badruhu fi jabidi jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah antirillahumma qabarahul karim bi'arfil syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim sallu ala nabi Muhammad. Inilah kemuliaan Nabi. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin, ngajaga ngaraksa saha Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Satekah pola kafir Yahudi nu anti Islam hayang ngaruntuhkeun nama baik Rasulullah dengan berbagai macam cara. Maaf, moal berhasil sabab Allah nu ngajaga kemuliaan Nabi. Ngan lamun geus aya jelema nu ngahina Nabi, urang sok nyeri hate. Bener. Wajar sabab aya iman. Aya kacinta ka dedeh urang ka Nabi. Lamun kita ngaledek Nabi sok enek hate. Leres teh? Leres teh? Atuh Nabi make diakur-akur jeung jelema biasa. Atuh rek ngabandingkeun presiden mah jeung presiden deui ameh levelna. Bener teh? Bener teh? Presiden bandingkeun jeung presiden deui, camat jeung camat, kuwu jeung kuwu, gitu kan? Bupati jeung bupati karak adil. Ieu mah siapa yang paling berjasa di Indonesia? Apa Bung Karno? Apa Nabi Muhammad? Kunaon make mah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad geus teu eueuh bandinganana. Mun kuring nu hadir dirinya kuring nu ngajawab. Maaf Bu, yang paling berjasa di Indonesia adalah Nabi Muhammad. Manehna nanya, alasanna naon? Maaf Bu, moal nangtung Indonesia, moal merdeka Indonesia, ningali syariat. Penjajah senjatana rongkah canggih modern, Indonesia ngandalkeun pedang, bandring, bambu runcing, bedog, tapi mampu ngusir. Naon sababna? Sabab nu ngamerdekakeun Indonesia mayoritas jalma-jalma nu aya dina hatena aya Allah, aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan kalimat Allahu Akbar mampu mengusir penjajah. Betul? Betul? Sadar Moal aya Indonesia, moal aya dunia, moal aya Bung Karno, moal aya urang, lamun Allah teh nyiptakeun nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu geus rela neteskeun darah, ngalepaskeun nyawa. Para ulama, para wali-wali nu aya di Indonesia mayoritas adalah dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad. Makanya Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung dzurriyyah Nabi. Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung habaib, teu bisa. Enggak bisa dipisahkan.
bahkan hebat aya Duriyah Rasulullah Habib 7 bulan derek proklamasi Januari geus nyieun lagu pinter eta Habib. Padahal mah arek proklamasi teh bulan Agustus Bung Karno, tapi di bulan Januari geus nyieun lagu syukuran tentang Indonesia Pusaka. Naon eta laguna? Himne syukur. Geus nyieun lagu syukuran, geus apaleun bakal merdeka. Dari yakin ku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Mengenang masa lalu keur aing di SD baheula. Saha eta nu nyiptakeun lagu Hak Mutahar? Siapa Hak Mutahar? Al Habib Husain Al Mutahhar. Jadi Hak Mutahhar lain, Haji Mutahhar lain. Habib Husain Al Mutahhar, Duriyah Rasulullah SAW. Sababaraha poe Bung Karno rek memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno bingung kumaha carana yang ngibarkeun bendera, maka Habib Husain Al Mutahhar punya usulan menciptakan Paskibra, pasukan pengibar bendera. Sanu nyieun Paskibra? Habib Duriyah Rasulullah SAW, Habib Husain Al Mutahhar. Dar diproklamasikan supaya tambah semangat juang bangsa, bikin ngabela bangsa, mempertahankan kemerdekaan. Habib Husain Al Mutahhar menciptakan lagu penyemangat untuk para pejuang. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan dengan lagu itu untuk berjuang kemerdekaan bangsa? Duriyah Rasulullah SAW, Hak Mutahhar, Al Habib Husain Al Mutahhar, yang menciptakan lagu kemerdekaan. Makanya Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung Duriyah Rasulullah. Para wali songo banyak Duriyah Nabi. Leres. Maka takulah curiga teuing ka ulama-ulama Islam teh. Make sholawat Pancasila segala rupa. Eta geus ngahina Nabi jelema kitu. Mana ulama-ulama di luhurna cari ciwae eta. Kita geus kacekokan duit gitu pan. Ya Allah ya Rabbana. Maka sallallahu ala Pancasila atulah kitu keur viral videona eta nganyerikeun hati umat Islam nu cinta ka Nabi. Sholawat khusus untuk Rasulullah SAW. Kalimat itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Khidir alaihi salam disumpingan ku Rasulullah SAW. Saur Nabi Khidir, ya Rasulullah, kaulah hayang salamet tina udagan-udagan musuh-musuh Allah. Naon anu kudu dibaca ku kaulah? Saur Rasulullah, baca sallallahu alaihi Muhammad. Diijajahkeun ku Rasulullah ka Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ngamalkeun salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Nabi Khidir diijajahan ku Rasulullah salawat. Ayeuna diacak-acak ku si goblok eta zaman ayeuna teh. Ngahina ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ulama-ulama orang di pasantren teh kudu dicuriga geus nasionalis. Pas nage bakal ngabela bangsa, NKRI harga mati. Teu bisa ditawar-tawar. Naon sababna? Geus ditebus ku nyawa jeung getih para ulama baheula. Urang wajib mempertahankeunna. Bener kan? Pancasila itu adalah rumusan yang dirumuskan oleh para ulama-ulama kita. Betul? Sehingga ketuhanan yang Maha Esa disimpan di pertama. Leres? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ikut memperjuangkan merumuskan itu. Leres enggak? Ulama-ulama orang
Subhanallah, subhanallah. Ya dibawa ke mana? Pantes Indonesia loba musibah wae. Geus nantangan teuing ka Allah. Mudah-mudahan Majalengka salamat ya, amin. Sing dijauhkeun tina balahi, amin. Geus penyakit corona dibicil. Gara-gara nangtangan ka Allah. Padahal karesepna bapak-bapak eta corona. Kok korobet jero calana. Maksudna dompet, ece dompet. Pan dompet kira aku di luar calana, berarti dompet di jero. Kemana wae mikirna ngeres teuing. Kok korobet jero, berarti dompet. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tas kepinggan deui. Nabi Muhammad yang paling berjasa. Sayyidina Jabir Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu punten sahabat Rasulullah. Nu ngobrol sareng Rasulullah di majelisna Gusti. Naon anu diciptakeun ku Allah pangpayuna. Sate acan Allah nyiptakeun perkara-perkara nu sanesna. Maka Rasulullah ngawaler nu pangpayuna diciptakeun ku Allah nur, cahaya. Teras Gusti kumaha? Saur Allah kana eta cahaya. Ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Saur Allah kaetan nur, pangpayuna Allah nyiptakeun cahaya. Teras Allah ngadauh kaetan nur. He cahaya, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Kaula nyiptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidina Jabir naros Gusti saha eta Muhammad teh? Rasul ngawaler eta Muhammad teh nabi Allah, Rasul Allah anu terakhir nu teu aya deui nabi, wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi, penyempurna sakabeh nabi, teu aya deui nabi sabadana. Saha eta teh Gusti? Hiji jalma anu ayeuna keur ngobrol jeung anjeun. Nangis Jabir langsung ngarontok kana lahunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabadana kitu Gusti kumaha Allah ngadamel naon? Maka tina eta cahaya nembe Allah ngadamel arasy, lauhil mahfud, qalam dicipta eta tina nur kaula. Ngan aya Jabir kejadian naon Gusti? Allah miwarang ka kolam tos dicipta tina nur kaula, terus Allah miwarang ka kolam, ya kolam uktub, he kolam tulis ku anjeun. Eta kolam naros nulis naon Gusti abdi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kolam dipewarang nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Di mana? Dina tiang-tiang arasy. Nah karena Nabi Adam ketika dilungsurkeun ti surga ka dunia teras sujud Nabi Adam tobat. Bari teu lilen-lilen Nabi Adam maca istighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna, teras eta doa istighfar Nabi Adam. Sambil sujud sambil ngaos eta yang dihampura dosa yang diterima tobat ku Allah. Nabi Adam sujud salami sabaraha taun cenah? Aya nu sapalikaul nyebatkeun 100 tahun, anu nyebatkeun Nabi Adam sujud bari maca doa istighfar eta 300 tahun. Banding ku seueur cai soca Nabi Adam nu kaluar ngampar eta cai soca ngalembereh kana sisi batu nu dipake sujud ku Nabi Adam, dina eta batu bijil jukut hararejo subur sabab tiap detik tiap menit kasiram ku cai soca Nabi Adam. Lami-lami Nabi Adam penasaran aya istighfar dibaca terus tapi can aya jawaban ti Allah. Gugah Nabi Adam tina sujudna brai socana bentak begitu nenggak ningali ka luhur ka langit, isin Nabi Adam tungkul deui sabab inget kana kahilapan kapungkur. Kan lamun teu kieu kaula ira harek diijabah, ira harek dihampura ieu dosa, kahilapan kaula. Nabi Adam muka socana neuteub deui, tembus ingat Nabi Adam, pandangan Nabi Adam ningali tiang-tiang aras begitu indahna bercahaya. Aya kalimat eta dua dibaca ku Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi, teu sembarangan eta nami aya di sagedengeun Nabi Gusti Muhammad namina, kecuali eta Muhammad makhluk Gusti anu kacida mulia. Maka saur Allah, laras Adam, saha eta Muhammad ya Allah? Allah ngawaler, ya Adam, ismun min asma'i auladik. Adam, ieu nami Muhammad, calon nami turunan anjeun. Jalmi Gusti leres ku mulia-mulia teuing, can digelar ka dunia nami natos disiapkeun. Inilah manusia yang paling aku cintai Adam. Maka Allah miwarang ka Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak
walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Hei Adam, menta ka kaula kalawan hakna Muhammad, maka ku kaula dihampura kahilapan anjeun. Sabab lamun teu kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun secara tidak langsung. Inilah asal muasal ayana parentah tawassul. Allah nu miwarang Nabi Adam nupang payuna tawasul. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadal walad antaghfirli hadal walid. Ya Allah, abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapana. Allah nampi tobat Nabi Adam. Subhanallah. Tak lamun aya jelema di mana aya tawasulan cenah musyrik. Fatihah nage ngalayang tenepi-nepi paling nyangsang na tihang listrik. Tengis ngaledek jelema kita itu beuki mah teu beuki bae cicing. Ulah wakang ngaharamkeun ngamusyrikeun. Silahkan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Betul. Yang kita kedepankan ukhuwah Islamiyah eta nu kudu dijaga. Leres teu? Leres teu? Allah nu miwarang tawassul. Tuh surah Al-Maidah mending ngajeblak parentahna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wallahu a'lam bimuradih. Hei jalma-jalma nu arariman tararakwa anjeun ka Allah jeung menta anjeun ka Allah al wasilah, dengan wasilah, dengan perantara. Siapa itu wasilah perantara? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nama yang dibentuk dari kalimat huruf wasilah, mim ha mim dal Muhammad, mim nu kahiji maujudul khalaik bisababi. Ayana sakabeh makhluk ku sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad. Muhammad mimna nu kahiji, nu kadua tina Muhammad teh ha. Naon ari ha? Hayatul khalaik bisababi, hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Muhammad mim ha mim mimna nu tengah mautul khalaik bisababi, mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Dalna Muhammad dukhulul khalaik lal jannah, asupna hamba Allah ka surga sabab Allah nu mempersilahkan rasul nu lebet ka surga ti payun. Mudah-mudahan urang aya di sapengkeunana. Amin. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Amin ya Allah ya rabbal. Sing jadi wasilah ya peringatan ngagungkeun Rasul, urang aya di pangeureun Rasul di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal. Amin ya Allah ya rabbal. Jadi naon sababna asep Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf lamun teu cinta ka Nabi panitia moal daek kikian ya pemuda moal rela ngorbankeun tenaga gara-gara cinta ka Nabi. Leres? Jujur ibu bapak, ibu nu jara rauh tebih bumi ka dieu rela ninggalkeun bumi berangkat ka dieu gara-gara cinta ka Nabi, lain cinta ka Asep Barok. Ayo cinta kasih Abu Barok. Nggak jawab ini. Salah maca wirid aing. Poho tengah gajil geulatan tadi teh. Bu, ibu ka dia gara-gara cinta ka saha? Ka si Asep. Ka Nabi. Ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur da cek nafsu mah mending diimah ya teh bener teh. Perang heula mah heuneut teh nafsu jeung cinta, cek nafsu reka mana? Cinta ngajawab rajaban. Nafsu ngahalangan, ih ulah ini sinetron rame sinetron. Cinta ngajawab sinetron mah isukan ge aya deui. Tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh umur kuring panggih. Meungpeung aya rajaban keneh. Aya umur keneh arek rajaban. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui. Bisi hujan mending diimah. Cinta ngajawab sorry aya payung. Nafsu ngahalangan deui jalana poe jalana cinta ngajawab baterai geus dicas. Nafsu ngahalangan deui tunduh mending sare diimah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari rajaban bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun di pengajian sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Matak dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji molor bae. Geus ulah diganggu bisa anu sarekeun, ulah dihudangkeun, keun bae. Bahkan kuring maresep lamun kuring ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya. Sabab pernah kejadian trauma.
kuring beres ceramah panitia sare atau kuring balik jadi lengoh. Serius ece, serius bener kejadian trauma. Tungtuna balik kuring ka imah jadi pasea jeung pamajikan, da pamajikan curiga da lengoh jalan-jalan ya jalan-jalan ceramah neng ceramah kuring teu mau berkat panitiana pohoeun sok kurang kumaha kuring ngajelaskeun geus mah capek dan tak ka imah ribut maka nanti harita jadi peringatan daripada kuring capek balik ceramah datang ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia demi kardus. Guys, bohong panitia siapkan ti ayeuna. Oh, enggak siap alhamdulillah. Jadi tenang hati aing saya jawaban. Mun bisa ti ayeuna sok pohong teh mah. Belah itu mobil belah itu tuh. Pernah kejadian deui ah. Atuh heueuh berkat kuring asup kana mobil lurah. Ai lurah tibang sambutan bawa berkat aing mau balik teu babawaan. Ngunah wae ta lurah ti amit-amit ih. Untung lurahna nelepon. Coba jauh deui. Geus lurah tong ditelepon ge mah hakan ku sia kabeh. Atuh aing geus nepi ka Cikampek. Akhirna jeung lurah jadi CS. Begitu datang ka lemurna lurah nu nyadiakeun berkat. Jadi karena berkat-berkat dibahas atuh teh. Ah mana we nu inget lah. Hadirin hadirat rahimakumullah, gara-gara cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan cinta kita terbalas, amin. Sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Wow, I love you. You love me. Yap milu mimilu bah hayang mimilu jeung Nabi engke hayang buktikan cintamu karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti. Dua poe aing ngapalkeun eta ulah digeureuwahkeun aing sok poho ka dituna. Iya cinta perlu bukti kan iya buktina cinta. Alhamdulillah bukan hanya sekedar I love you tapi harus ada you love me. Jadi natijahna yap milu mimilu bae. Asep tadi dengan cinta naon atau cinta Asep what is the meaning of love eta dua poe ngapalkeun tong digeureuwah sok poho ka dituna. Ada 3 pendapat cinta. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda, hei anak muda apa itu cinta? Dijawab ku anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus datang malam minggu apel kakak bogo ngobrol lagi di pipir di kebon di ngeberong-gerungit hareupeun teh kotok teh emet teh entok teh hayam aya kumplit balatak teu kaambe eta bau tai indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai terasa indah eta disebut cinta butai. Nu kadua cinta komentar orang tua tanya mak naon cinta dijawab ku emak cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose. Nu katilu cinta komentar santri tanya santri hei santri naon cinta dijawab ku santri cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta, ada getaran dakdikduk. Ya iya jelema nu ngaku cinta ke Allah ketika zikir dikumandangkan ayat Allah dibacakan wajilat qulubuhum bergetar hatinya. Kenapa? Ayat cinta. Jelema nu ngaku cinta ka Rasulullah di mana jenengan Rasul disebut ngageter hati eta jelema refleks bibirna moal cicing pasti ngajawab sallallahu alaihi wasallam atau dengan kalimat Allahumma salli wa sallim sallu ala nabi Muhammad. Gara-gara ayat cinta dan cinta orang dibalas ku syafaahna nabi. Syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaah kaula di poe kiamah eta teh hak yakin bener ayana saur nabi sing sajelema nu teu percaya maka eta jelema moal meunang syafaah. Sing kengeng sadana syafaah amin. Ya Allah ya Rabbal
Ya kedua, naon asep makna memperingati. Tadi anu diinget-inget nyata Kangjeng Nabi. Nu kadua, makna memperingati aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halaladir. Nah, urang make kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jalma pohoan. Leres? Tahun kamari aya rajaban di lumur urang aya. Kiai ngabahas naon? Poho kitu. Geus tong dilangah huleung. Dan geus tahun. Jawabanana poho. Makana tahun ayeuna rajaban deui sabab nu tahun kamari tah gitu guys, lumayan boga dalil goler. Bisa aja jelema nu anti rajaban ngaharamkeun rajaban, nanya di jalan ibu kamarana ngabring rajaban, resep kana ibu rajaban resep, naon dalilna pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enek. Atuh jeung nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sungut. Pancek urang tadi aya beda mah heugay pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Bener teu? Ka mana? Kang ka mana? Rajaban. Ujang moal kang abdi nuju kuliah teu diajarkeun rajaban ka bungkur nya teu sawios. Ujang bade ka mana? Abdi mah bade tadarus we kang di bumi ngaos Quran sahe jang. Ujang tadarus di bumi berkah ieu kampung gara-gara aya nu maca Quran. Aduh nuhun kang abdi didoakeun atuh akang nu bade rajaban didoakeun ku abdi sing kenge ilmu nu mangpaat kang. Amin jang doa pi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai Islam lamun geus kitu. Indah Islam ngahiji. Beda pendapat mampu saling menghargai. Ya mah lain anu teh haram dolala sia kayaknya ulah di Majalengka di Karawang nyelap begitu aya tatangga pisan deh kuring ngabring jeung barudak ka masjid rajaban nanya keur ngopi mana di hari penimana kaliwatan mana Kang Haji rajaban eueuh teh ditu na Kang Haji wani eta jelema ya jelema heureuy lain ya sampeurkeun ku kuring ngomong naon tadi ente nya rajaban eueuh teh ditu na Kang Haji bener ngomong gitu bener Kang Haji itu salah berarti rajaban eueuh teh ditu na Kang Haji nah enak kuring nanya sia ira hati ditu ngahuleng dikitu maksudna naon Kang Haji sia maksudna naon tadi nya muludan eueuh teh ditu na Kang Haji heuh enak aing nanya sia ira hati ditu panggih jeung sasa di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin liur eta jelema dikitukeun kok Kang Haji jadi gitu bongan sia gitu atuh lamun embung di kitu-kitunya ulah gitu tah gitu makana urang dia ulah ih meni kitu nah naon teh kan eueuh ti dituna ai can resep mah cicing hargaan we perbedaan leres masing-masing punya sejarah punya riwayat masing-masing punya keterangan hargai ulamanya masing-masing silakan. Da urang kekeun ge lain turut munding. Ai peringatan mah lain bid'ah. Nyaritakeun kejadian Isra Mi'raj lain bid'ah. Nabi sendiri yang ngasih contoh. Nabi uih Isra Mi'raj panyarioskeun ka Abu Bakar Siddiq. Nyaritakeun pengalaman anak kapayunan Siti Fatimah. Apa itu bukan peringatan? Peringatan. Siti Fatimah sampai nangis dengar cerita Rasulullah ketika diisrokan dan dimi'rajkan. Cuma tidak dirayakan. Da beda peringatan jeung perayaan. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ari ieu naon kategorina perayaan ngan jerona aya peringatan. Peringatan dibungkus ku perayaan. Maksudna perayaan nu teu aya diaya-ayakeun. Tadina eueuh tenda eueuh panggung diayakeun. Da beres ge bubar dibongkaran deui dengan halangan jalan. Leres. Di zaman Nabi geus aya kikian, encan. Logika sejarah bae. Nabi can ngayakeun perayaan raja mah tenda panggung sound system can pernah atau emut we ku sadayana Nabi rek nyawa tenda ka mana harita. Jadi peringatan dan perayaan sesuatu yang berbeda, serupa tapi tak sama. Peringatan wungkul mah kiai we cukup di jero masjid beres ngimaman salat isya ngajak ka jamaah jamaah ulah wa ka arawi baturan tos wiridan ke kuring rek macakeun sejarah Isra Mi'raj niat ngagungkeun memperingati Isra Mi'raj Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan tu kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid ka heureun-heureun peringatan mah kitu ge jadi ngan ieu mah ningalikeun syiarna wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Keur majeuna urang teh ningalikeun syiar Islam teh. Di tengah-tengah umat anu keur ruksak, loba jelema anu geus teu beuki ngaji, teu wauh jeung majelis taklim. Lumayan ditulungan ku rajaban, nu teu beuki ngaji ge datang keur kieu mah aya. Cicing teu kudu luak liuk, cicing biasa. Leres. Di tengah-tengah umat anu ruksak, aing ngabangun masjid bapak hade-hade, pahebat-hebat, mantuan ngaduk ngakutan bata daek, masjid geus beres, mungesian.
Kerajaban mah aya. Cicing. Biasa. Jangan mencurigakan, biasa baik. Sugan balik kerajaban aya hikmahna, hatena kabuka geuning resep ngariung kieu teh. Engke marek milu rutinan, rek milu pangajian minggonan, engke marek milu berjamaah. Alhamdulillah. Ieu syiarna ditingalikeun. Leres? Zaman Nabi can aya make teh panggung can. Sabab ngawitan aya perayaan model kitu, muludan model kieu, muludan heula. Ketika beres perang salib kahiji, Islam dibantai di Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas direbut di Palestina ku Inggris, disebut perang salib. Sabab tentara Inggris datang ke Palestina ngarebut Baitul Muqaddas, ngabantaian umat Islam, marake jubah, marake kongkorong salib. Catatan sejarah mengatakan 70.000 umat Islam dibantai jadi syuhada. Perang salib kahiji. Anu hirup umat Islam nyalamatkeun diri ngararungsi ka lalabur. Anu ka Yaman, anu ka Persia, anu Iran, anu ka Irak, anu ka Damsyik, baheula Damsyik, anu Syria, anu ka Mesir. Kalalabur nyalamatkan diri sieun dibantai ku Inggris. 1 tahun 2 tahun 3 tahun fatrah Islam teh aya kebangkitan. Ningali Islam lemah, Baitul Muqaddas dikuasai ku Kristen Inggris, muncullah ulama besar ahli Allah, ulama ahli sufi. Anu lahir di Kupah, ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Eta ulama jenenganana Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Imam Sirri cerdas. Cek Imam Sirri, eueuh deui carana pikeun ngabangkitkeun jihad umat Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas. Sabab Aqsa, Baitul Muqaddas, tanah suci umat Islam, teu aya di carana kudu dikumpulkeun umat Islam di hiji lapangan, dibangkitkeun semangatna, dibacakeun sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka diayakeun muludan pertama kali di mana? Di Irbil, tatangga Kufah. Sabab Imam Sirri bingung lamun ribuan umat Islam datang, tempat teu aya, biayana ti mana? Mulai Imam Sirri mikirkeun biaya. Meureun teu dibere dahar ge nu hadir teh cai-cai we mah kudu dibere. Imam Sirri mikirkeun biaya, harita hese dengan biaya. Sabab biaya can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina. Geus lah. Ingat Imam Sirri aya raja beunghar di Irbil, eta raja Islam beunghar namina Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Datang Imam Sirri sowan silaturahmi, cek raja aya naon Syekh, kuring boga ide jangan bangkitkeun Islam. Naon idena? Urang ngayakeun muludan, baca sejarah riwayat Nabi, jangan bakar semangat umat Islam supaya mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas. Cek eta raja, cocok. Ieu nanti mana? Naon? Duit. Biaya. Ad-dunya bid duit. Wa ma bid duit sakit. Ad-dunya bid duit gusit. Biaya jang naon nya nu hadir bisi ribuan cai-cai mah kudu dibere kirang berajeng daharna. Cek eta raja tong mikirkeun nu kitu, kuring nu tanggung jawab. Syekh ondang kabeh umat Islam, ribuan umat Islam datang. Muludan pertama kali gebyar eta Imam Sirri Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin mencit ontana 500 onta, mencit dombana 5.000 domba. Teu tanggung eta raja. Urang boro-boro nyumbang onta ge eueuh di urangna. Boga hayam hiji digebahkeun sieun kapangih ku panitia. Da panitiana careuh meureunang. Pelecehan teh jelema teh. Panitia mau proposal ge mintaan dana, ngageblugeun panto. Mun izin ka panitia teh. Bahkan nitah ka anakna, cicing dihareup. Lamun yakeun mak bejakeun can balik. Terus mah pelit ngabohong deui. Anakna jadi satpam dihareup kieu. Para karang taruna datang. Assalamualaikum. Yang mana aya? Nya budak leutik jujur teu bisa ngabohong. Cek mage can balik. Panitia reuas can cek emak. Iraha jang bieu. Berarti emak aya di dapur. Atuh jadi kanyahoan. Subhanallah. Atuh itu boga mah teu boga bae jujur panitia hampura. Caroge euceut teh can uih ti Jakarta, euceut keur teh nyekal duit. Ari nyumbang mah hayang ngagungkeun Isra Mi'raj Nabi, ngan euceut can nyekal duit, engke ari rezekina disusulkeun. Ngan cai-cai we mah aya, ngopi heula we nya ngopinya. Pan genah basa-basi coba. Leres teh? Iya masa kalina kanyahuan beri popolotot merekna tulis nyumbang tah umumkan jumaah umumkan tah 5.000 astagfirullahaladzim yang dicekek logor jelema gitu 5.000 yang diumumkan jumaah gantung na kulkas subhanallah. Gebrakan pertama bangkit Islam nyambung ke Damsyik.
Muncullah panglima perang Islam menjadi panitia Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Siapa? Syekh Nuruddin Zanki menjadi panglimanya. Bangkit dari Islam di Damsyik, nyambung ke Mesir, muncullah panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Sanggeusna bangkit Islam karak mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas, sabadana Salahuddin diangkat menjadi panglima perang. Makanya Inggris dendamna nepi ka ayeuna ka Salahuddin. Jadi keturunan darah Kurdi nu terkenal di dunia aya 3. Hiji, Al Imam Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Imam Ghazali turunan darah Kurdi. Nu kedua, turunan darah Kurdi yang terkenal di dunia yang kedua, Al Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar. Nu katilu, ieu tokoh darah Kurdi yang terkenal. Ngan ieu mah hiji-hijina nu paling dibenci ku Inggris sampai ka ayeuna. Saha? Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya pecah perang dunia pertama, Inggris datang ngajajah Mesir. Begitu datang ke kota Mesir, ke negara Mesir, tentara Inggris lain ngarebut istana Mesir lain, tapi neangan pemakaman sadayana makam digali, diancur-ancurkan, milarian makom Salahuddin Al-Ayyubi. Dendamna Inggris. Itu subhanallah. Ya perjuangan Islam dibangkitkan semangatna tina muludan tina Rajab sampai Salahuddin mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas. Alhamdulillah. Nah, Islam make mengakui Baitul Muqaddas pan pernah jadi kiblat Rasulullah. Baitul Muqaddas teh waktu Rasulullah di Madinah sate acan aya parentah ka Ka'bah, ka haram Ka'bah, pan ka haram Baitul Muqaddas heula. Salat lohor Rasulullah karak 2 rakaat yang hareup ka Baitul Muqaddas, datang malaikat Jibril, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kudu ngabalikeun kiblat anjeun. 180 derajat Rasulullah ngabalikeun badanna asal ngiblat ka ditu ka Aqsa, muter banana langsung ka dieu ka haram Ka'bah. Makanya diabadikeun di Madinah, maka aya masjid kiblatain, masjid 2 kiblat gitu. Jadi masih kan tanah suci Islam eta teh katilu, hiji Mekah, 2 Madinah, katilu Aqsa. Ditambah deui dianggo star Kangjeng Nabi ketika bade naik ka langit Mi'raj di Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. Bahkan batu nage aya keneh ngambang teu napak eta batu di lebet Masjidil Aqsa. Kamari ka ditu Pak. Beri keur genting deh. Mudah-mudahan ye sing tiasa kadaritung kenya. Ngan lamun mau rombongan sabeus eta hiji kudu ditahan, dijadikeun sandra ku tentara Israel di posko. Jang jaminan gitu. Lamun jamaahna ti Indonesia sabeus, makana kudu saelep-saelepna teu aya, teu anu ditahan. Paling 15 orang tiasa lebat ke Aqsa. Lamun lebih dari 20-30 hiji kudu disimpan di posko keamanan Israel. Jang sandra nah jang naon jaminan. Jang naon kadinya ditahan heula mah teh nyaho Aqsa kitu mah. Wis 5-5an gitu. Jadi aman teu dicuriga. Jadi ngambang eta batu tilas panincakan Rasulullah bari terbang ngambang. Teka ajaiban subhanallah. Allah nu nangtoskeun fa'alu lima yurid. Alhamdulillah. Bu pan dibawa serius sejarah karena panon lompat kieu serba salah. Kayak ngalawak wae pan lain jojon ieu teh atuh ngaji teh kudu aya balik aya bawaeun balik ilmu meunang hate kahibur kitu nya. Amin. Ngadua we balik ka nya can beres atuh teruskeun heula saeutik can rajabana oge. Tah jadi perayaan anak aya di zaman para tabiin kadi diayakeun. Tapi tetap we bid'ah ya perayaan, muhun bid'ah. Ngan kategorina perayaan kieu teh bid'ahna mahmudah. Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabina tapi henteu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan jeung hadis disebutna bid'ah terpuji. Nya perayaan teh ti nabi tapi eusina ieu perayaan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Sabab ieu eusina ngagungkeun Kangjeng Nabi. Sedangkan ngagungkeun Nabi nulungan syiar agama Kangjeng Nabi, itulah ciri-ciri orang beriman anu bakal menang keuntungan di hadapan Allah. Surah Al-A'raf ngajelaskan Allah bismillahirrahmanirrahim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wallahu alam bimuradih. Maka sanes jalma nu iman ka Rasulullah, jalma nu ngagungkeun Rasulullah, jalma nu nulungan syiarna agama Rasulullah, jalma nu nurut ka perintah-perintah Rasulullah, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Alhamdulillah. Eusina rajaban teh geuning iman, dalam teu iman moal kadari leres. Eusina rajaban teh ngagungkeun Nabi leres teu. Eusina rajaban teh geuning
ngahirupkeun syiar agama Nabi. Naon syiarna? Tolab lamun rutinan minggonan paling aya 10 15 20 urang tapi kurajaban jadi ratusan ya jamaahna. Jamaah Nurul Bayan. Alhamdulillah ditulungan. Oke, sina rajaban silaturahmi nu tadina teh amprok jadi amprok, teh kenal jadi kenal, pan ini piwarang ku Allah ku Rasulna leres. Kuring jeung sobat ti Raja Galuh lila teu panggih amprok deui ayeuna tah hideung jelemana jelemana kaosna bajuna. Ki Haji Amin ti Raja Galuh ti Cibuni. Ya, Setu Cibuni. Putrana almarhum Abah Haji Aang Abdul Haris Setu Cibuni. Umroh jeung kuring ngamilu wae ya mah. Ka Mesir milu. Ko ieu milu kemana kemari? Ka Gua Hiro. Ka Turki milu. Usum salju. Dasar orang lemur cenah. Cek mahna, ai mahna ge kitu atuh kuring ngahod-hod teu kuat. Alhamdulillah sing berkah ilmuna amin. Amin we mana mah. Atuh ngaranna amin. Rek kitu rek amin, amin. Ngaran manehna. Amit amit. Amin. Amin. Doakeun. Ya putapun guru ti Raja Galuh, sobat alhamdulillah. Tiasa penak deui di dieu. Wasilah anjeunana tiasa ka dieu alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak Asif, alhamdulillah. Mana Asif? Tuh, Asif. Ek nurutan ngaran aing teh. Kuring mah Asep, mana Asif? Asif Barhoya. Atuh patihna jin eta teh. Jin di zaman Nabi Sulaiman patihna jin dipanggil ku Nabi Sulaiman karena Asif Barhoya. Gitu. Jin ieu teh. Jin Asif. Ya Allah, As-Saif, beri As-Saif teh meureunan pedang gitu. Ngan datang ke Indonesia mah jadi Asep. Datang ke Majalengka jadi Asif. Subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tah perayaan bid'ah tapi mahmudah. Bahkan Syekh Jalaluddin Asyuyuti ngomentar perayaan model kieu saur Syekh Jalaluddin Asyuyuti, hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakeun nu kieu teh bid'ah teh ti nabina tapi bagus lamun dipigawe bakal menang ganjaran sabab ieu jelema nu ngayakeun muludan ngayakeun rajaban eta didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untung orang diberi modal ku Allah jadi umat Islam dua modal dua daya. Daya fikir, daya zikir, beda jeung kafir. Ai kafir mah sadaya hiji, daya pikir wungkul, akal wungkul. Ai urang mah komplit dua, daya pikir, daya zikir. Naon daya pikir? Akal, daya zikir iman. Makanya jaga ya keimanan. Insya soksana jan loba nu ngancurkeun ayeuna julik nginjil wuri setan milu mijah make pakaian Islam ngaku Islam asup kalau melumur umat Islam awas ulah kajebak bisi taliti jeroanana bisi ngancurkeun iman ngancurkeun akidah urang mantak sing kuat ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi aya pikir aya zikir urang mah aya akal aya maksudna naon Asep ieu dua modal akal jeung iman fungsikeun dina relna heula masing-masing. Contona naon nu kaharti ku akal, mana nu kudu ditarima heula ku akal, mana nu kudu ditarima heula ku iman. Ieu kajadian nu kudu ditarima ku akal heula, iman heula. Kudu mampu ngabedakeun mana pasir mana beas. Padahal lamun salah aya mah salah ningali, beas dianggap pasir dianggap beas. Me dianggap awewe dianggap me. Da aya mah loba awewe jiga ulah kitu siapa atuh pan embe bujurna ka mana-mana terbuka enak ge loba awewe jiga me di dia aya nu kitu teu aya teu aya nu ngaku mana kejadian nu kudu ditarima heula ku akal. Contoh aya truk naikkeun pasir gede eta truk si Asep Mubarok ningalikeun eta truk di sisi sungai belah dieu sungai na gede lebar caina banjir ditinggalkeun ku Asep Mubarok eta truk karake 5 menit si Asep Mubarok balik deui ka sungai kaget reuas eta truk tiasa pindah tempat ngaliwatan sungai anu sakitu gedena 5 menit ditinggalkeun truk pindah tempat. Biasa luar biasa sing kompak jawabna biasa luar biasa nah make luar biasa pan aya jembatan. Astagfirullahaladzim. Oh berarti daya pikirna can aktif ya seritna loading. Aktifkan daya pikirna. Eta mah ku daya pikir we ku akal make nyebut luar biasa. Nu ngajawab luar biasa berarti ngabayangkeun trukna renang. Sering teu ningali truk nyebrang jembatan sering teu? Biasa luar biasa. Tuh, ayeuna mah beres biasa. Oh tadi mah luar biasa. Geus aktif ayeuna mah akalna.
Truk nyebrang sungai 5 menit mampu, biasa luar biasa. Naon sababna? Beres. Aya jembatan. Tadi mah teu mikirkeun jembatan teu. Ka udah ku akal. Ayeuna zikir iman, ayeuna iman ye. Fungsikeun, aktifkeun bluetoothna iman. Kapungkur Nabi Musa diudag-udag ku Firaun bade dibunuh. Nabi Musa diudag-udag ku Raja Ramses rek dibunuh. Terang Raja Ramses adina kejo Rames. Firaun. Nabi Musa diudag-udag ku Firaun rek dibunuh, ka pojok ka Lautan Merah, lumpat ka tukang Firaun geus deukeut rek ngabunuh, lumpat ka heup Lautan Merah membentang luas, rek nyebrang Lautan Merah can aya parahu, rek nyieun jembatan atuh jelas harita can aya nu dagang semen. Muntang tulung ka Allah, Allah nu nulunganana, idrib bi asaqal bahra. Musa, tengeun Lautan Merah ku tongkat anjeun, digebuk Lautan Merah, brai, belah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu melewati Lautan Merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Naon sababna? Belah diheula. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Luar naon sababna? Mukjizat Allah, kawasa Allah. Naon sababna? Mukjizat. Udah ngadenge ti batur bieu. Naon encananya? Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Luar biasa, cek akal luar biasa, sabab di luar jangkauan akal. Sabab biasa nama aya jembatan, aya parahu. Eta mah teh aya jembatan, teh aya parahu, bisa nyebrang, berarti luar. Naon sababna? Kawasa Allah. Nu ngajawab mukjizat Allah, nu ngajawab kawasa Allah, berarti imanna geus aktif. Nu ngahuleng towerna jauh. Teuing kuotana beak sugan. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Cek akal luar biasa, dihujah. Naon sababna? Subhanallah, iman naik. Itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu pekerjaan Allah. Subhanallah, kudrah ilmunya Allah. Subhanallah, kahoyong Gusti Allah. Subhanallah, mukjizat ti Allah. Lamun geus dipasrahkeun ka Allah, saha nu wani ngahujah ka Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Lamun dijawab ku akal deui, Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Luar biasa. Naon sababna? Ajaib. Lamun ngajawab ajaib, masih bisa dihujah. Naon sababna ajaib? Aneh. Jembatan bisa nyebrang, masih bisa dihujah. Naon sababna aneh? Teu kaharti ku akal. Sabab jembatan bisa nyebrang. Naon sababna teu kaharti ku akal? Luar biasa atuh bulak-balik we didinya. Tapi kalenang botak bulak-balik. Tapi lamun langsung dijawabna ku iman, subhanallah, itu kekuasaan Allah. Sanu bisa ngahujah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri, tinggal kun, jadi maka jadilah. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan menurut kehendaknya sendiri, gampileun Allah, leres. Makanya bagian kaitanana jeung Isra Mi'raj iman heula nu narima. Ulah nepi ka ruksak ya akal, lamun akal heula melenceng, piraku Nabi bisa ngapung. Emang geus boga kapal? Astronot Amerika ke miliaran dolar biayana jadi astronot ka ruang angkasa, sedangkan di ruang angkasa teh pan hampa udara, lamun teu make jaket pengaman bisa pae bisa tutung. Nabi geus boga jaketna, boga modal miliaran dolar, boga pesawat yang ngapung, teu boga, geuning bisa. Naon sababna? Subhanallah alladzi asra bi 'abdihi. Lain kahayang Nabi Isra Mi'raj, kahoyong Allah, lain pada malah Nabi dipidamel ku Allah. Lain berangkat sorangan, diberangkatkeun ku Gusti. Maka Nabi abdihi lain biruhihi. Ya jangan bantah jelema sebagian Islam anu ngomong Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul cenah henteu jeung jasadna. Atuh lamun teu jeung jasadna ngimpi, lamun kitu carana henteu nyata. Berarti salat 5 waktu hasil ngimpi. Lamun kitu cara salah ieu kalimat subhanalladzi asra bi abdihi. Atuh ganti biruhihi. Yang dicekak mah bareng-bareng sia. Ngerubah ayat. Allah ngajelaskeun surah An-Najmu diperkuat deui. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha
wallahu a'lam bimuradi. Nabi ningali malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Ketika Nabi bade ke aras, Jibril tengiring. Maka sahur Nabi, Jibril, lamun kaula ke aras sorangan anjeun teu milu. Engke lamun kaula di aras ningali nu aneh, rek nanyakeun ka saha kaula, panti mimiti indit jeung anjeun bareng. Cek Jibril, Gusti nyarios di aras, kaula di Sidratil Muntaha ngupingkeun. Kumaha carana Jibril? Pan anjeun teu katingali, mangga ayeuna tingalikeun ku Gusti. Jibril ningalikeun jirimna di Sidratil Muntaha. 600 jangjang malaikat Jibril dibeberkeun sadayana. Surga makla hampir katutup ku malaikat Jibril. Bengong Rasul dinya. Sakitu la akla la surba wala nauma. Teu dahar teu nginum teu sare Jibril ku badag-badag teuing. Cek Jibril tong geus carios mangga naik saliran nu diwidian ku Allah ke aras. Lamun kaula maksakeun ngiring naik ke aras hancur awak kaula. Rasul nyalira. Begitu lebat ke aras kaget. Menuju Mi'raj. Rasul ningali dua golongan keur digulung ku cahaya kemuliaan. Jibril di aras, Jibril di Sidratil Muntaha. Aya naon Gusti begitu ganti? Ilmu telepon teh tidinya Mimin Nunung Tati Yayah ebah dengekeun acih dengekeun geura kudu nama nu nyarieun HP teh Islam kudu nama ilmu telepon teh tina rajaban. Rasul di aras, Jibril di Sidratil Muntaha. Lamun digali ku ilmu teknologi, Allah geus ngajarkeun bahwa dina hiji waktu bakal aya ilmu teknologi tentang bicara jarak jauh. Haji Amin di Raja Galuh, kuring di Cikampek. Ye, cager. Asa paharep-harep. Tungtungan teh mehna muah. Meni baseuh aing HP. Haji Amin, iya amit-amit. Gitu, Bu. Kudu nama nu nyieun HP teh Islam, ieu mah Korea. Nu teu iman ka Allah ka Nabi teh nyaho rajaban. Nu bijil teh Samsung deui. Cik atuh Islam nyeun HP ulah Samsung, Samsudin, Android, HP merek Tolaal. Sok ilmu teknologi naon sok ayo tina rajaban sadayana ilmu bedah, ilmu operasi forensik itu dari rajaban Isra Mi'raj. Nabi saacan berangkat dicandak ku Jibril ka sumur Zamzam, dibelah dadana, dibersihkeun manahna. Lain berarti kotor, eta mah nu bersih lebih dibersihkan lagi. Ngan aya dua pelajaran, hiji nu kudu dibersihan teh hate urang umat Islam, nu jelas loba kotor. Nu kadua, Allah mere pelajaran dina hiji waktu bakal aya ilmu kedokteran tentang ilmu bedah, ilmu operasi. Kudu nama Islam nu jare di dokter operasi supaya ginjal mayit teu dijualan. Leres teh. Ya Allah ya Rabbana, ilmu kendaraan tina rajaban. Nabi ti Masjidil Haram Mekah ka Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina pan eta teh 3 bulan lamun make onta ku Rasul ditempuh dengan beberapa detik saja. Berarti Allah mere pelajaran dina hiji waktu bakal aya peralatan modern adalah peralatan yang mampu mempersingkat perjalanan. Kuduna 3 bulan beberapa detik bisa ditempuh. Naon eta teh? Motor, mobil. Kuring lamun lempang ti Cikampek ka dieu rek sabaraha bulan nepina. Contoh 2 bulan karak nepi mun salamet deui. Tapi ayeuna mah cukup 4 jam, 3 jam saja nyampe ka dieu. Make naon? Mobil. Nu jadi pertanyaan, saha nu nyieun eta mobil? Jepang. Anu teu iman kana rajaban. Kuduna mah si Jai nu nyieun teh. Si Rosid nu nyarieun teh atuh heuh si Pepen, si Udin nu nyarieun teh si Ujang, si Komar. Nyieun motor Yamaha deui. Coba ganti nu nyieun motor teh urang dieu mah dein Islam, ulah Yamaha, ya Mahmud. Semen ge ulah 3 roda, 3 bedug. Leuheung we Islam lo boga pabrik semen mah, pasantren dijieun teu hese, tinggal nyokot ka pabrik, boga pabrik sorangan. Islam teh kieu 3 bulan bangkrut pabrikna. Atuh pada nyokotan wae unggal poe. Sok bangkit Islam ulah katinggalin leres. Itu berbagai macam paham ilmu tina rajaban ngan urangna katinggalin wae ngan parbut kuno teh jeung kulhu urang mah. Ayo bangkit umat Islam ulah diantep bodoh para karang taruna, harus cerdas insya
Allah. Jadi Isra Mi'raj kudu ditarimana ku daya zikir ku iman nu percaya nu yakin insyaallah bahwa Nabi Muhammad teh ruh jeung jasadna berangkat sabab sanes berangkatnya lira diberangkatkeun ku Gusti Allah. Ketika Nabi di aras berteriak dijawab sama malaikat Jibril, apa itu Rasulullah? Dua golongan yang digulung dengan cahaya kemuliaan. Siapa itu Jibril? Itu umatmu, umat kaulah nu kumaha Jibril ya jelema teh ku mulia-mulia teuing. Hiji umat anjeun anu di dunyana hatena rindu hayang ka masjid wae, bakal hurung ke di poe kiamah jelema nu daek berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya adana Karang Taruna nu geus dilatih suarana ulah nu ngagaleong we metik deui nu adan teh. Halo lain kuna naon ari huntu beak teh yeuh kana mahraj ruksak kana lagu leungit pabelit jeung bengek eungap subuh adan as-salatu khairun minan naum batur minan naum minan nahaon. Karang Taruna bangkit, Karang Taruna dilatih heula Karang Taruna nang molor we sia mah da begadang jago subuh eueuh memolor, jangan memolor menghudang mengindit ke masjid budak ora paseh keneh dilatih kiroatna laguna sabab dina Islam ge aya agama ge aya seni. Agama tanpa seni sepi. Sok adan teu make seni preman karak insap terus gegerewekan subuh adan can dilatih oge sora heuras mun lempeng wae. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh-subuh masjid pada ngepung. Jelema ngadadak edan di masjid gara-gara adan teu make seni. Hayya ala sholah, masya Allah. Atau kerusuhan di masjid subuh. Makanya seni belajar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alung adzan. Gaya Mekah teh. Ada nu kieu. Ada nu kieu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kadipaten rada ngeunaheun tadi ngaliwat. Ade nu kieu. Allahu akbar, Allahu akbar. Harga lingga. Anu ada nama kacamata tuh aya datang. Ade nu kieu ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Mana teh? Salah manggu. Nurul Bayan. Itu sih tuh pamajikan molototan. Berarti nu adan subuh itu salakina meureunnan. Makana di lemur teh kudu aya pasantren, di lemur kudu aya santri supaya hirup siarna ibadah. Lamun eueuh nu ngora eueuh santri eueuh nu saroleh pareum, maaf. Lain ulah ku aki-aki lain karunya. Ya mah subuh ngadengekeun teh miti hudang nu hudang teh aki-aki asa ngadengekeun festival aki-aki. Lemur belah ditu astagfirullah nu molor mungkin mebes temalan lemur belah ditu eling umat eueuh nu areling frustasi aki-aki da eueuh nu datang tungtuna mas subuh di masjid opatan aki-aki kokol bedug katil temalan lemur belah ditu CS na deui wae mangga ka para wargi sadayana geura gugah
sakedap deui subuh mangga ti palih kulonna wetan kaler kidulna gugah mangga gerak kacarai ari tos dicarai marek sarare deui ge heug bae aki-aki nepikeun ieu budak ngorana araredan wae tuh dah budak ngora mikir salin nyengir pinuhan berjamaah ku budak ngora pantas gagah Islam teh bener tak maaf lamun teu nyiapkeun ti ayeuna regenerasi ripuh pejabat mah teu sieun kuring mah lurah eureun loba gantina kuwu eureun loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina komo artis mah balata ribuan jutaan calon artis geus ditampung ku TV maka ayeuna aya audisi Jaipong di Karawang aya ayeuna tu blang atuh plak tung ting tung tung aing tatanggana sok yang artis Jaipong aya artis dangdut geus disiapkeun KDI Akademi Indosiar aya kapake mic yang ngeunaheun ya artis pop rock band aya di RCTI ya Allah tapi khawatir calon imam masjid sok kayo lamun teu nyiapkeun ti ayeuna anak kudu bangkrut ya masjid boga ustad hiji-hijina imam hiji-hijina rek salat maghrib ustadna gering sing haruleng bapak-bapak di masjid jadi teu maghrib teh euy atuh jadi can mulai kiai na can datang emang kamarnya teuing emang aing ngasuh atuh jadi rariweuh di jero masjid marbutkeun pahisan kosong untung aya RT ka Paimaran sugan teh RT rek ngimaman malah pengumuman bapak-bapak pantes ieu imam diantos teh aya bi aya kabar bahwa kiai nuju teu damang mencret berat kumargi imam nanti aya kapaksa maghrib kanggo wengi ieu kusim kuring sementawis diliburkeun RT goblok maghrib libur rasan tereh kiamat eta mah sok siapkeun regenerasi imam mantak ibu pak maaf lamun urang gaduh murang kali aya di pasantren istiqomah di pasantren kudu bunga itulah mutiara termahal yang masih tersimpan lamun aya di dia barudak santri ulah gengsi jadi santri kudu bangga ayeuna urang teu dipalire jadi santri kadang diledek dihina dipandang sebelah mata kita jadi santri lamun teu istiqomahkeun di ayeuna urang cing di pasantren yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri saksian tinggal jelema bararodo ke di akhir zaman mulai hanyakal tina kabodohanan rek salat teu nyaho elmuna rek wudu teu nyaho elmuna maca Quran teu nyaho elmuna datang ka ulama sepuh geus teu araraya kiai sepuh geus teu araraya rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jara di ulama subadul yaum rijalul ghad santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang bagja bu pak lamun sakaratul maut rek ninggalkeun dunya maut ngaranna dikurilingan ku anak nu jago ibadah hasil didikan pasantren bapak ibu bawa anak tilu marah santren kabeh bapakna sakaratul maut anakna di bejaan bapak gering ripuh datang anak nu bungsu di pasantren nyokot Quran terus diuk gigireun bapana nu keur sakarat Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir datang anak nu kadua langsung kacai wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim datang anak nu cikal terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakaratul maut diangkat sirah bapana dilahun ku anakna ditalkin ku anak pak jaga iman sing kuat sing istiqomah tuturkeun ieu kalimat nu diaos ku abdi la ilaha illallah bapana nuturkeun keur sakaratul maut ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah les bapak maut nikmat ninggalkeun dunya mayun ka Allah sabab diantar ku anak-anak nu saroleh nu bijil tina bibirna kalimat zikrullah hayang teh kitu ngerti paling sabudak bisa ngaji Quran budak eta masalahna tapi rugi cilaka ibu bapak sakaratul maut digulung ku anak araredan bapana sakarat anak nu bungsu na kokoloyongan balik
da geus ngoplos kerating deng campur jeung soptek goblok tah budak bapana sakarat malakah kekeleuweuhan bapak action batur sakarat disebut action dua tang anak nu kadua awewe ngadon ngagandengkeun lain istighfar ngagugulung bapana sakarat satu pan nyai hampura loba dosa satu pan nyebut pak bapana mikir lieur keur sakarat aing kudu nyebut naon beko nyebut dua tang anak nu cikal leuwih edan eta ngagandengkeun ngagugulung bapana ampura abdi can bisa nyenangkeun bapak geus atuh pa bebaskeun tong loba pikiran bapana geun bae sawah mah ku abdi kebon ku abdi imah mobil warung kabeh ku abdi bapana teu jadi paeh malah bapana gorejat ngadadak cager nulak cangkeng ke anakna goblok sia aing can paeh geus ngarampok sia ih amit-amit naudzubillah min dzalik rugi boga anak doraka kitu hendak para santrenkeun budak teh supaya ngangkat derajat indung bapa dunia akhir ya gara-gara jauh tina agama kan tingali budak ayeuna budak SD geus wani gelut make celurit ayeuna mah beda jeung urang baheula mah urang sakola teh mau watas mau buku mau patlot mau pulpen budak sakola ayeuna nulisna lain make pulpen make celurit budak SMP wani ngabunuh waribut ayeuna mah da geus ruksak akalna jauh tina agama sok tingali tafakuran lingkungan ayeuna di zaman era goblogisasi ayeuna loba guru nyeri hate ku murid loba budak wani ngagebugan guru ayeuna mah loba kolot nyeri hate ku anak teu saeutik anak mehan indung bapa ayeuna leres teh jauh didikan agama beda jeung baheula urang boro-boro ngadenge ngadat indung bapa karak ngadenge sora dehem ngadeg-deg urang mah sieun rek ngaliwat ka jalko imah pantau kahalangan mak jeung bapa di tepas imah baheula mah panggung saung pan nikmat imah teh rek ngaliwatan kahalangan mak pak calikna geser saalit abdi bade ngalangkung bisi kadupak ku abdi nikmat hate kolot ningali akhlak mulia budak kitu budak urang kitu teh aya ngaliwat sebuah perasaan budak enak indung jajalanan pura-pura teu neuleuh main seret mereka nyungsep indungna bapak ngajepat di tengah imah dilengkahan sia gua jeleng ngalengkah kagok nincak beheung bapana meni ngek anak juri gisugan eta geus nincak beheung bapana molotot ka bapana lain menta hampura bokap sih bokap teu nyambung sia dahar jeung pinang kaluar tina bibir jadi bokap trojol indungna ih nyokap datang nini na nyokep trojol akina ho nyakop riweuh bahasa ini loba kolot nyeri hate ku anak leres deh tak doakan anak orang sing saroleh solehah amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban jadi tidak peringatan teh naon cenah ibu tadi poho deh aya nu diinget-inget aya nu diingetan nu katilu tina memperingati aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun ieu acara tandana para panitia masih keneh boga ingetan inget kana jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad pamit aya jasa perjuangan Nabi Islam moal nyampe ka urang leres atuh wajar satahun sakali urang ngagungkeun Rasul Rajabna muludna Muharramna wajar naon sababna nu diperingati ku urang satu-satunya manusia yang paling besar jasanya kepada kita jadilah orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain betul sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur leres teh atuh kitu urang teh lamun urang teh aya cintana Nabi maaf Bu Pak rasana hina urang di hadapan Allah ieu cirina kamuliaan umat Rasulullah teh dibandingkan jeung umat nu sejen urang teh gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi ka urang aya syafaatna urang ngandelkeun kamuliaan di hadapan Allah ngandelkeun salat urang maaf tahu diri urang mah salat boro-boro nyampe khusyuk urang mah salat tumaninah ge can bisa jujur jang si Asep Mubarok ya ari ibu mah geus khusyuk bawaning ku khusyuk nepi ka poho geus rakaat sabaraha ieu teh atuh lain khusyuk ngahuleng si eta lamun ngukur kamuliaan urang di hadapan Allah ku salat urang da leres teu sok tahu diri urangna salat kualitas salat urang boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa bapak berjamaah Allahu Akbar soca lain melotot kana tempat sujud bapak mah lain mapayan samping batur di hareup
BHS mahal wadi morge halus Allahu Akbar tapi da bejana mahal sarua gajah duduk sami Allah keur salat jadi ngawiri di samping lamun ceuk malaikat dibebaskeun geus ditajong jalma nu salat kitu ceuk malaikat balanjana di toko mana euy keur salat mah payah samping batur ya Allah panon kaganggu urang mah bener teu keur salat cepil kaganggu maaf ibu lamun sholat isya lain gara-gara adzan isya ibu mah lain gara-gara iklan ku anakna geus dibejaan mah adzan isya lila isya mah waktuna ieu nyaah keur ramena heula kek ari iklan teu sholat isya teh ari dar we iklan karak ka kamar sholat anakna ngomandoan hareupeun TV mah iklan geus seueur cenah tenang da iklan lila geus meunang 3 rakaat anakna ngagoak hareupeun TV mah mulai Allahu Akbar sami Allah Allahu Akbar Assalamualaikum cium loncat langsung dua jeleng anakna katidihan dina bangku remote direbut tina leungeun anakna ditakolkeun kana sirah budak dak budakna dipindahkeun ka si tayo heula amak-amakan ka anakna pindah-pindah wah sia kanca raramena salat ancur wiridan lapur hulu budak genjur kaganggu cilik irung kaganggu tak wayahna imah deket masjid waktuna salat lohor asar wayahna ulah ngagorengan lauk asin mebes ka masjid haseupna bisa anu keur salat lohor lapar candahar seng haseup peda nu salat murilit langsung aduh cocokna jeung jengkol gara-gara liang irung komo liang hanap maaf jujur pasti anu ngalaman keur salat berjamaah nahan hitut ayo dibatalkeunnya sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang tungtuna mah eta makmum ambek-ambekan di tukang geblek imam lila-lila teuing ieu teh atuh imam teh nyaho siara hitut ari imam mah nyantai wae imam mah eta nu nahan hitut lah sok ngagerebeg awak ayo siap pernah masa mantak dibahas ke kuring ngalaman ho dan hitut ambek-ambekan ya Allah hari imamna lambat dan sepuh Allahu Akbar eta ruku Masya Allah bujur mereka nyengsol dasieun ngabelenge ditahan eta hitutnya sarokaat deui kadapruk sujud makin nonggeng ngilep eta bujur ini empot sieun ngabeledag dar tahiyat diuk meuning grebeg dar imam dihareup assalam juger nembak astagfirullahaladzim jadi ngarubah aqaid sia teh ai salat teh diawali ku takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut atuh salam heula assalamualaikum warahmatullahi geus teu kuat mah luncat kana bedug jeger tembakeun jauh rek udah kahusuan salat urang tumaninah ge can bis paling Pak Haji Bu Haji tah geus ngalaman salat ceurik teh di mana di Mekah jujur komo nu kakarak mah ka Mekah nyurucut ningali Ka'bah nangis dar imam geus mulai ngomandoan di haram qomat geus dikumandangkeun Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah mulai imam ngomandoan di hareup wa tatinu sufufakum luruskan saf Allahu akbar Bilal milu ngagoak Allahu akbar teu saeutik nu salat nyerujud Cipanon ngadadak poho kana ongkos da batin nikmat nguping suara imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tenang. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Tenang. Imam maca Yasin eueuh nu reuwas dan nikmat suarana. Coba di dia maca Yasin maghrib imam. Yasin. Makmum calangap di tukang. Wah, Yasin. Lila, diuk. Di Mekah mah nikmat. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nikmat. Nah, punten ka saha? Ka Bapak Abbas, Ibu Nanan, terus Kang Kotohari, Ibu Sarah di blok Salamanggu. Insyaallah tahun ieu rek berangkat jadi tamu Allah. Selamat menikmati ibadah di sana. Karasa nikmat. Haji umroh teh ibadah capek, ongkosna mahal, resikona nyawa, tapi aneh teh anu kapok. Sabab naon? Aya nikmat batin. Karak ningali haram nage komo nu kakarak. Brai. Di hotel berangkat ke masjid, wah di halaman haram kuring ka mani keur ngambimbing. Aki-aki gigireun, yuk. Disangka ku kuring wiridan. Oh geuning mewek. Ceurik. Kunaon bah? Loba dosa. Kuring ge loba. Yang haji naon? Masjid Haram namana? Ieu hareupeun. Disangka hotel. Kakarak. Ka'bahna di mana? Di jero. Aya keneh atuh aya. Geus loba tatanya aki-aki ah. Nikmat. Resiko nyawa ongkos mahal tapi teu aya nu kapok. Mantap urang dia sing narasib na teh acan. Hayang ka ditu hayang. Entos daftarna acan. Rek saha nu mawa mimin? Hayang ka ditu daftar henteu atuh moal berangkat teh eueuh daftaranana. Nyopan duit teu boga asep. Lamun rumah sacan aya duitna heulakeun daftar ka Allah. Allah nu gaduh Mekah Madinah. Bukan orang kaya, banyak orang kaya yang enggak nasib. Duit loba imah gedong, mobil balatak, mewah, toko di mana-mana, diajak ke Mekah, engke wae, maot ngejemput manten. Allah yang punya Mekah Madinah. Bahkan tibalik, loba jelema sangsara, tapi geus nasib bisa haji bisa umroh. Di mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun. Da Allah nu gaduh Mekah Madinah. Leres? Tatangga kuring tahun kamari hajian salaki pamajikan imah narayot tina pilik, pan teu kaharti ku akal, ku logika di mana syariat. Tapi bunga sim kuring alhamdulillah di tepungan ngajual sawah kamari Kang, henteu teu boga sawah. Ongkos duaan jeung si Ece eta ngajual kebon, teu boga kebon. Atau syariat di mana ada hakikatna Allah bener syariatna aya di mana ongkosna ya alhamdulillah ya budak awewe hiji-hijina dikawin ku aki-aki cicing dengekeun heula aki-akina bos limbah beunghar jutawan atuh diberangkatkeun indung bapana jadi haji ayeuna jadi hakikatna izin Allah hayang ka ditu hayang bikeun budak aki-aki. Ya Allah, sing nararasib bisa berangkatnya di mana bae jalan rezeki sini gampilkeun ku Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal, lamun lain gara-gara salat asep gara-gara naon urang mulia di hadapan Allah, mungkin gara-gara puasa Ramadan jauh keneh. Puasa Ramadan urang boro-boro nyampe khusus nyampe khusus ge can bisa. Puasa Ramadan urang mah kara kualitas umum naon umum teh mampu nahan lapar haus wungkul. Panon masih keneh maksiat. Mudah-mudahan dihampura kekurangan ibadah-ibadah urang ku Allah. Lamun gara-gara puasa bener gara haji umroh, maaf. Pak Haji, Bu Haji punten jauh kene karena mabrur teh urang teh balik di Mekah karak boga kopiah bodas balik di Mekah karak meuli gamis urang teh ngarasakeun ceurik teh salat teh di Mekah we ungkul hareupeun Ka'bah ceurik nah ai balik di Mekah datang ka lemur ka eta haji salat henteu ceurik deui pertanyaanana kemana air matamu ji geus beak di Mekah meureun
Maaf cerik teh maca sholawat kerjara ka Nabi asup ti babus salam ka raudhah ka makom Nabi assalamu alayka ya Rasulullah nyurucut cai soca balik ti Madinah datang ka lemur eta haji sholawat henteu cerik deui subhanallah aing geus gara-gara naon atuh urang mulia di hadapan Allah jawabanna ngan ukur hiji gara-gara aya cinta na Kangjeng Nabi Muhammad aya syafaah na Kangjeng Nabi Muhammad. Yuk orang raih ya cinta Nabi kunaon asep hiji birrul walidain muliakeun indung jeung bapa sawa sabalikna jelema nu sok ngaruksak anu ngaruksak lahir batin indung bapa ngaganggu kana perasaan hati indung bapa doraka ka indung bapa maot teu kaburu tobat maaf sok sanajan rajin salat fardu sunat dikatinggalin haji umroh tiap tahun eta jelema moal menang syafaah gara-gara nganyarikeun hate indung jeung bapa. Kadang-kadang ngamuliakeun indung teh bapa dengan ukur satahun sakali we jelema ayeuna budak ayeuna mah kok ka indungna mah kumaha aya hari ibu segala rupa ayeuna mah geuning tanggal sabar eta teh hari ibu Desember kan non hah 22 Desember atau 22 Desember hari ibu teh nyaho lagu jelema kitu teh ngamuliakeun indung satahun sakali tiap tanggal 22 pas nu status meuni capek maca ibuku kaulah segala-galanya tanggal 22 ku indung dijawab iyalah segala-galanya nu nyuci aing nu ngasuh anak sia aing nu masak aing segala-galanya budak doraka ya Allah ya Rabbana jeung aneh make tanggal 22 teh nyaho lagu jelema kitu teh 22 mah hari ayah kos nu teh sakola wae di sakola baheula aya lagu satu-satu aku sayang tuh ibu mah satu-satu dua-dua nah ayah dua-dua kudu make di aku ku awewe rek ngamuliakeun indung bapa mah tong satahun sakali neng bager geulis kasep tah unggal poe unggal detik menit muliakeun indung bapa lamun hayang boga derajat insyaallah berkah aya di dinya amin ya Allah ya Rabbal alamin sadeu cenah nu bakal menang cinta Nabi teh jelema sok betah diuk di tempat ibadah kolot-kolot urang baheula musala reot tina bilik betah bapak urang can waka balik ka imah can beres salat isya mah nah masjid geus dikeren-keren karpet pakandel-kandel eueuh nu betah diuk eta ting DKM salah meuli karpet atuh karpet ateul dibebeuli renyem kana bujur dengan peserta wiridan ge hese ayeuna baheula mah betah indung urang bari imah panggung saung tina bilik dicangan ku lentera ada can aya listrik can kaluar ti kamar lamun can beres salat isya kaluar ti kamar teh geus beres salat isya ngadaguan salaki balik ti musala ngadaguan anak barik ti kiai ngararaji baheula mah kitu anu mah geus eueuh nu betah di kamar ibu-ibu assalamualaikum gajel ngelain kana tas beh remote ayeuna mah ayo belajar ayeuna raih cinta Kangjeng Nabi hasil rajaban betah di tempat ibadah bahkan enak mati balik malah kosong tempat ibadahna benar tak pantas Allah negor loba musib loba jelema geus doraka ka indung bapa loba jelema geus jauh jeung ulama loba jelema resep nyeun masjid tapi mungeusian leres bahkan loba para pemimpin hianat ka masyarakatna benar teh leres teh tak datang musibah di Indonesia sabab anu ngondang anu ngadamel nama Allah nu ngadamel gempa Allah nu ngagerakeunana nu namplokeun cai laut jadi tsunami Allah yang menggerakkannya gunung sing beledag Allah dengan kekuasaannya ngan eta kabeh anu ngondang logikana kieu budak leutik ceurik yang hareup ka bapana cek bapana konon ceurik yang dicabok Pak ku saha ku si AA ku lanceukna nah lanceuk maneh make nyabok HP si AA dicekel ku ujang rag-rag beulah kana batu wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu ngadamel sadayana kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi ada yang ngundang siapa orang yang sudah sombong kepada Allah. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati waktu ceramah di peundeun santrina catatan sejarah dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ku bencana lamun eta nu ngondang bencana geus aya di Indonesia santrina naros saha syekh nu ngondang bencana di Indonesia hiji geus loba jelema sombong ka Allah ngangkat besi mah 50 kilo diangkat ku leungeunna kuat beas 2 karung dipanggul ku patakakna kuat tapi engke loba jelema geus teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beban kiloan ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar subuh 2 lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 loba jelema geus teu karuateun hiji tanu ngondang saha deui syekh nu ngondang bencana loba pamimpin sarakah memeh naik nu dipake politik nempo kanu laleutik geus berhasil di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik leres nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar anu seubeuh-seubeuh eta kitu
Ya Allah, sadai saya ngondang bencana loba umat Islam geus ngahina karena amalan-amalan ibadah ulama-ulama soleh. Anjan teresep tawasulan mah cicing we tong haramkeun, anjan teresep muludan rajaban cicing tong haramkeun. Bener. Silakan beda, tapi yuk mampu menghargai. Bisi teguran ti Allah datang. Da itu pagawean ulama-ulama soleh baheula nu kieu teh. Ku urang diteruskeun sabab Rasul wafat teu ngawariskeun harta jeung jabatan, tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama. Laras? Sadai saya ngondang bencana di Indonesia, loba jelema resep nyeun masjid tapi mung geus siang. Sadai saya ngondang bencana di Indonesia, loba jelema geus resep ngasupkeun barang-barang riba haram kana jero beteungna. Antak pantes disindir ku Mang Haji Roma Irama. Bang Haji Roma eta favorit kuring baheula ke di Kobong kuring. Lamun tatangga pasantren aya layar tancap kuring sok kabur ti pasantren. Nama ke kabur sabab ngawal anak ajengan. Anak ajengan hayang nonton film. Masih pantur hayu da engge beuki. Baheula layar tancap di sawah geuning nya. Ai filmna teh jauh ti Dono, Beri Prima, Susana nyeblorong terus Roma Irama. Satria bergitar. Oh, ingat eta oma naik kuda gitarnya. Jring 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 jring. Eta musik oma cicing dengekeun. Jring 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 jring. Jadi kana nyiloro kidur eta mah. Oma naik kuda. Bijil tertak. Sora naon eta? Kuring. Pelecehan ibu-ibu. Astagfirullah. Ya dengekeun ece dengekeun. Kuring penting deuleu yang ngaji nyaritakeun nu bieu nyaruakeun sora kuda. Sora naon eta Bu? Sora Asep Barok nyarupaan sora kuda. Ai di dieu mah lain kuda. Sing anu dendam awewe ka aing. Lumpat omana kuda. Trutak. Ayo saya nyebut kuda deh. Ditembak omaku penjahat. Kena sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Assalamualaikum. Weh, oma mah jeung penjahat ge assalamualaikum wae. Oma lumpat deui. Trutak. Aya awewe nyebrang. Kau kah itu Rika? Titin. Oh, Titin. Ternyata aku salah Titin. Terima kasih Titin. Assalamualaikum. Oma didatangan ku jamaahna. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Oma lamun aya naon teh sok nyindiran make lagu oma mah. Cek mau maki kunaon loba musibah di Indonesia. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri oma lamun nyanyi ujungna muriang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, oh mana jadi kadinya dinya eta? Ka tukang kiridit atawa ka rentenir nginjem 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Hati-hati. Maaf santen kuring bebas geus nyaritakeun bisi di akhirat ku malaikat didudut. Asep kadis ya waktu ulin cek ka Majalengka loba nu riba ku sia diantep teu dibejaan Gusti entos dibejaan. Nu bener, ih serius. Keur ceramah di Salamanggu. Mun eta jelema na ngaleun. Oh, berarti sia selamat Asep. Ya jelema lelepkeun ku aing. Ulah dianggap sepele. Kullu lahmin nabatam minal haram. Pannaru aula bih. Saur Nabi, lain jeung Asep.
Setiap daging getih nu dicitah tina kadaharan hasil riba maut teu kaburu tobat, maka di akhirat diganti eusi beuteungna ku Allah ku seuneu neraka. Teu percaya njung ti heula mau HP ka ditu. Sok geura tobat buru-buru bisi datang teguran manten mumpung diberi kesempatan ku Allah sing panjang umur sadana sing dibebaskeun tina azab Allah sing disalamatkeun ku Allah tina siksa-siksa alam barzah. Amin ya Allah ya Rabbal kababalasan ya Allah. Jam dulu jauh cai ngalet lah ngalet tong marolototan atuh bah ngalet lah aya caina abah di mana eta Kang pasian cai tilu terakhir jalema anu bakal menang syafaat Nabi jalema anu sok resep ngabaseuhan lambaina ku istighfar jeung ngaos shalawat. Maka pangandika Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Daya manfaat pikeun umat akhir zaman sabada maca Quran aya dua kalimat bermanfaat deui. Naon? Hiji beurang peuting loba maca istighfar, dua beurang peuting loba maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan emang manfaatna. Hapunten dina segala kakirangan ya tos mulai kacapean sim goreng tadi ke Leuwiliang Cianjur terus ka dieu enjing painten ka Sukabumi daerah Cicurug Sukabumi keun bae teu naroskeun ge eueuh ti Cicurug langsung ka daerah Jampang Surade eueuh ti Jampang langsung Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang ibu-ibu kajebak ku aing atuhnya jang naon engka dieu teh eueuh nu wau nu ngondang ge eueuh rek nanaon ngodon ngahulang di Brunei mending sare di imah doakeun sing panjang yuswa ibu sing tiasa silaturahmi deui nya urang dia sing sehat berkah rezeki sadayana pala putra turunan urang sing saroleh solehah ayo urang adu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi nahmaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan wa hassil maqasidana ya Allah Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat Allahumma arzuqna ziyaratal haramain Allahumma arzuqna ziyaratal haramain Allahumma arzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi as-sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna dha'ifun faqawwina wa inna dalilun fa'izzana wa inna faqirun fa'aghdina bil ilmi wal mal irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma yassir rizqana wa aksir amwalana li zadil ibadah wa li ziyarati ila Makkah wal Madinah fi kulli sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى الأقوام الطارق السلام عليكم warahmatullahi